seperti dinginku di malam ini. Rintik ke Aku mau jadi putri. Anjir ayah ini kenapa anda bisa nggak jawab pertanyaan? Di mana ayahmu? Siapa nama yang jawab? Nah, ayah warna nabi. Harus kita sebutkan yang lain. Cahaya teh ombak belum, koneng orang ombak panjang, biru ombak mondok. Samatan eta atmosfer teh boga berkesi sarwa ombak mondok. Utamana biru. Kukituna nahan jeung ngahasilkeun warna biru eta di langit. Eta sababna nahan biru. Malam teh emang jodoh. Tuh jalan mana wanita ngagore si eta. Embung asa temu goreng patut. Goreng patut kamu teh. Wanita mana ngomong harapin saini boga manehna goreng patut sieun kan? Wani, iya. Inun, mana teh goreng patut, hidung, kau Sula Jawa. Itu teh lain Rudi Hadidinya. Emang teh kunaon? Keambekan. Inun, gula Jawa terus pindah jadi kagula pasir. Gula pasir. Apa sih di Jerman? Muhun di Bandung menuju istirahat. Di, Pak. ada mang? Damang, Pak. Mana cara likela? Sok, cari. Kalau orang kosa sarapan. Punten Inun. Amun anjeun diajak amang ka ngeliling kota Bandung. Jantung teh. Rud, mal sukses. Lu sukses. Hati-hati nu hayang kaseueun mah seueur. Terus, nu datang oge marake mobil gede hungkul, aya maneh saha. Terus kunaon? Emang seueun hayang sareng anjeun. Maaf, Pak A. Muhun. Nah, anu sanes bener ngarangge mobil. Terus kunaon? Rudi. Nun cari nun. Sok ka dieu. Rud, mun jalan-jalan ke kota Bandung mah mending ayeuna mumpung cuman sakercaang. Sok. Ainun. Kumaha da, Mang? Ai saha? Rudi. Oh, ieu teh nu bade ngajak ajen ka Jerman teh ya. Ih, ajen teh keren pisan bisa ngajak Sainun ka Jerman. Padahal Sainun teh sia sok hararese. Tapi ajen beneran mau Sainun ka Jerman tuh. Ainun, kan karsa teh ngiring abdi ka Jerman. Jerman? Nya ka Jerman jadi istri abdi. Abdi mau ngajangjikeun di ditu bakal senang atau susah. Tapi abdi bakal jadi salaki pangsayana ka Ainun. Tapi abi mau tiasa janji janten
sesuai tapi abi bakal janji soal waktu sareng anjeun bari nepatan janji abi. Akhirna tanggal 12 Mei 1862 di Rangga Malela, Bandung. Habibi jeung Ainun kawin. Hajeng Ainun hamil anak kahiji. Sarta maranehna cicing di Jerman jeung kayaan anu pas-pasan. Kan kawan cerik. Abi sareng Uwi, upami abi Uwi, abi bisa ngeringankeun beban anjeun di dieu. Abi kitu kuat kandungan abi. Kuring di Indonesia, anjeun di Jerman. Kuring ge tos nyiapkeun tabungan urang, dan Uwi ka itu. Panjen kuat aja nun. Orang hirup ibarat torongan anu panjang pisan. Tapi dinu torongan panjang eta pasti tungtungna pasti cahaya. Tapi janji tapi bakal mawa anjeun kana cahaya eta. Anu terhormat Kapal Pengurus Komandan Pelaksana Industri Kapal Terbang Indonesia. Abi Bahrudin Yusuf Habibi, Palatas Reksa Pendidikan Doktor, udah hoyong UID ke Indonesia, sareng ngabdi diri pikeun ngadabang kapal terbang ke Indonesia. Gitu atuh. Kasar abi mah tos biasa dioperasi kieu. Sami oge sareng usus buntu. Mah beda kepada sareng usus buntu mah. Pak, abi nu dokter anjeun mah tukang kapal. Maruksa. Deken. Masuk nyawanan, rumah dokter, masuk nyinal kapal. Cigana terus aya nu kadatangan tamu delis. Kumaha jangkung teh? Tapi tadi mah Maknya ka kantor ban perem. umur sakitu masih kena cemburu. Tong sok ngalikeun perhatian. Aslina anjeun paling gelis aya nun. Umur sakitu agombal kene. Aslina henteu ngagombal. Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto anu ngahadiran penerbangan Maiden N250. Sanggeus sabaraha media asing jeung domestik ngomongin anjeunna moal hadir. Bapak Soeharto hadir diiring ku Ibu Nagara Tian Soehartono sareng staf menteri oge Wakil Presiden Tri Sutrisno. Kerja keras barudak bangsa Indonesia urang kabayar. Ayeuna aranjeunna nyaksikeun penerbangan N250. Ayeuna urang bisa ngabuktikeun ka dunya yen barudak Indonesia bisa nyieun kapal sorangan. Habibie, sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Aji itu bener-bener nyahin. Aji itu bisa wae ngomongan kuring. Tapi kan mereka nunjukin kenyataan. Tapi abi kudu kuat, Lis. Negara ini mah butuh kesalaki abi, tapi omatnya Lis tambah bijak kesalaki abi. Tapi kenapa iraha Ainun? Nun buka pantona. Anjeun teh pamimpin, mun anjeun teh bisa ngurus awak sorangan, kumaha mun anjeun ngurus 200 juta jalmi?
Ya tapi kan Istirahat. Mun anjing nepikeun ka gering kumaha anjing mimpin negara ieu. Anjing teh jaman paling bandel, tapi mun kuring nepikeun ka ngulang kahirupan kuring bakal tetep jadi anjing. Seru pisan. dua dinten deui urang arek ini ke Singapura. Rudi, anjing teh ayeuna kudu pikiran nu dimaksud Ainun. Maksudna naon? San bakal maot. Ainun moal Kudu sabaraha kali deui Ainun dioperasi. salobana ke kainun cager. Sim kuring geus tega ningali Ainun kudu sangsara dina wakeun nu lila. Anjeunna kudu kuat. Kudu bakal mere sagalana anu pernah saya korbankeun ka kuring. Anjina teu pernah ngarasa dikorbankeun. Anjina geus milih maneh Rudi. Disaprak maneh datang ka imahna peuting eta. Sing ikhlas Rudi. Tong nengakeun abi ayeuna. Asli ditinggalkan kuatnya. Darah mangan hiji. Hampura ayeuna. Mun hampura. Anjing mah kesempatan janji jadi sate abi nu ade. Di mana ada Ainun, ada hati. Di mana ada hati, ada Ainun. Ainun Tepatnya tepu 10 enjing 50 tahun lalu. Kalian salam bismillahirrahmanirrahim. Kuring ngalengkah nepungan nu lahirkeun kuring. Jeung kuring keur Ainun. Galur budaya Jawa anu ngahirupkeun Islam ngajadikeun urang salaki jeung pamajikan. Kalewatan pasang surut kehirupan pinuh kenangan manis. Ngawangun keluarga anu makmur, tentrem, jeung sakinah. Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah semakin gelisah. Sendiri termenung di larut malam tak hening, hatiku semakin gundah, mata membasah. Bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu, rembulan menyuram tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau
bersinar bersama sang fajar.